Saturkeun heula para wargi sadaya kaayaan di negara siluman oray nyaeta di Walungan Cipulus. Harita karaton geus dikawasa kabeh ku Prabu Duraksapa, raja siluman maung teh. Sakabeh para gegeden istana katut para punggawa oray geus dipurung di jero panjara. Ngan aya saurang anu salamat anu bisa nyumput dina jero liang nyaeta Ki Darma Aji, saurang sesepuh siluman oray teh. Najan kitu kaayaan Ki Darma Aji teh matak pikawatireun. Hampir sakujur awakna pindah ku tatu. Ki Darma Aji ngajoprak dina kaayaan kapiuhan, tapi teu lila ku lisi kudang. Ayeuna ngarasahkeun nyeri dina sakujur awakna. Aduh, kumaha ayeuna Nyai Ratu? Buah-buah geus tiwas. Gerentes Ki Darma Aji. Sakitu awak maehna oge karasa pasiksa. Anu aya dina pikiranna ngan saukur kasalamatan Ratu Pancawati. Ratu anu pangdipikannyana kumanehna. Ki Darma Aji nguniang maksakeun hudang. Terus dodongkoan nongong kana sela-sela liang. Katempo kumanehna. Sakuliling karaton siluman oray geus dikawasa ku siluman maung. Ki Darma Aji ngajanghok leuwas. Si horeng karaton teh geus karebut ku siluman maung. Aduh, kumaha nasib Ratu Pancawati? Berentas Ki Darma Aji deui. Bari panonna mah terus noong kana sela-sela liang. Ki Darma Aji ngahulang bingung. Tapi teu lila kituna teh. Ngagerentos deui. Aing kudu nyobaan ngagunakeun pangwaruh aing. Aing kudu bisa nyaho kumaha nasibna Nyai Ratu. Ki Darma Aji tuluy diuk sila, leungeunna sidakep sinuku tunggal, panonna peureum, bibirna katampo kunyem-kunyem. Katampo ku mata batin Ki Darma Aji. Ratu Pancawati ayeuna geus robah wujudna jadi oray, ngarengkol dina handapeun batu di pinggireun Walungan Cipulus. Jadi si horeng oray anu harita tulung-tulungan teh nyaeta Ratu Pancawati. Anu kaayaana tepatna lantaran aneh tarung teh ngalawan siluman maung. Ki Darma Aji meniluas ka cida, panonna beunta deui. Waduh, bahaya. Sakabeh pangaruh Nyai Ratu geus leungit. Aing kudu buat kaluar nulungan. Matak cilaka lamun kapanggih manten ku bangsa manusia. Cek Ki Darma Aji. Tapi kumaha carana aing kaluar ti dieu? Sakabeh tempat geus dikawasa ku siluman maung. Bisa jalan pikeun kaluar. Gerentas Ki Darma Aji deui. Ki Darma Aji terus ngaulang mikir. Kumaha bae carana aing kudu nekat keluar? Aing teh meunang telat. Kudu gawat nulungan Ratu Pancawati. Gerentas Ki Darma Aji deui. Tuluy mahena katampo ngagebeukeun awakna, cenggerek robah jadi oray leutik. Tuluy oray teh ngalehor keluar tina jero liang. Can urang tunda heula. Balik di heula nyaritakeun kaayaan di alam manusia, nyaeta kaayaan di lembur Cipeuteuy. Harita langit katampo lenglang taya aling-aling, angin detik ngahiriwir, karasa matak seger. Sora sasatawan lembur oge kadengereang patembalan, sora hayam jago kongkorono, dialokan ku sora hayam bikangna, anu pat-pat put-put, kokoreh bari ngarasuh anak-anakna. Sora embe oge kadengereang merentah parab, kaayaan harita bener-bener matak paas. Dina kaayaan kitu Ceheni anu samemehna menang duit pamere juragan Haji Sobana teh katampo keur leumpang bari angkaribung barang bawah. Si horeng basa menang duit teh Ceheni mah langsung bae dibalanjakeun. Meuni teu sirikna sagala dibeuli. Lantaran duit pamere Haji Sobana teh lumayan loba. Cenah bisa dipake balanja jang 2 poeun. Malah masih keneh aya leuwihna duit receh. Bener, milik gede aing poe teh. Mun unggal poe Haji Sobana teh atuh ngade duit ka aing teh. Geus teu kudu gawe ka sawah aing teh meureun. Gerentos Ceheni bari terus leumpang. Lantaran leumpang nanjak bari jeung angkaribung babawaan, Ceheni teh sababaraha kali ngarandegeureun. Reureuk heula bari ngatur napasna anu karasa rada eungap. Ari jingjingan balanjana diecageun heula dina taneuh. Tuluy gegeber nguceun kesang. Begitu Ceheni inget kana duit recehna anu leuwih balanjaan teh. Gorehel dicokot tuluy dihitung. Lumayan keneh aya 15 perak susuk balanjaan teh. Bisa jangan beli beas 2 kiloan ya mah. Gerentas Nyiheni bari tuluy ngasupkeun deui duit kana jero utangna. Nyiheni rek ngalengkah deui leumpang. Tapi ngarandeg deui bae. Lamun ku aing dibeulekeun beas, langsung beak atuh duit teh meureun. Aing rek cobaan bae sugan, rek disodakoheun urutan Haji Sobana. Kapan cenah cek Haji Sobana teh lamun sodakoh ka batur hiji, wawalasna 1000 tikal.
lamun aing ayeuna sodaqoh 15 perak bakal menang duit 15.000 di Gusti Allah. Wah heuh, teu kabayang lobana euy. Heuh, aya sodaqohkeun bae. Cek Ceheni ngomong sorangan. Ceheni teh tuluy bae nyokot balanjana, terus lempang deui. Ayeuna mah rada ngagedik lempangna teh, maksudna mah rek neangan jalma anu kumanehna rek dibere sodaqoh. Teu lila Ceheni teh geus aya di tonggo. Luak lieu neangan jalma. Breh teu jauh aya saurang jalma anu keur macul. Si horeng eta teh Mang Uyat tatanggana sorangan. Kabeneran eta aya Mang Uyat? Heueuh, kabeneran teh jalma bereun eta mah. Ku aing rek dibere duit sodaqoh ah. Sugan bae langsung digantian Gusti Allah sabaraha kali tikal. Da teu rugi ongkos duitna we. Ladang pamere teh Haji Sobana ieu atuh. Gerantos Ceheni. Tuluy Ceheni teh gura-gerok ka eta jalma. Mang Uyat, ka dieu sakedeung Mang. Cek Ceheni bari gugupay. Mang Uyat anu keur macul kaget, eureun heula maculna aret ka Ceheni. Aya naon atuh Ceheni? Ka dieu sakedeung Mang. Ieu kagok Ceheni. Ieu kuring keur macul. Nya apal kuring oge Mang Uyat keur macul. Tapi ieu mah kuring rek mere duit, rek mere rezeki ka Mang Uyat. Aya duit ieu lumayan saeutik. Tapi Mang Uyatna teu kuat nyamper, kalah ngahuleng. Bener teu Ceheni rek mere duit. Yah, jalma eta mah sok kabohong. Tapi bisi bener oge, sampeurkeun we ah sakedeung mah. Gerantos Mang Uyat tuluy akhirna mah nyamperkeun oge ka Ceheni. Mana tuh Ceheni rek mere duit mah? Ulah ngabobodo yeuh, kuring keur gawe. Cek Mang Uyat. Jeung rek mere duit teh ngomongna kitu. Yeuh Mang Uyat tah 15 perak. Tapi doakeun ya kuringna. Kuringna sing buat meunang gantina yeuh 1000 kali tikal. Kae lamun doa Mang Uyat teh kabul, ku kuring dibere deui Mang Uyatna. Cek Ceheni bari nyodorkeun duit 15 perak ka Mang Uyat. Gap ku Mang Uyat teh ditampanan. Nuhun atuh Ceheni. Didoakeun pisan ku kuring atuh ieu mah. Tapi ngomong-ngomong Ceheni teh teu keur riet kitu. Cek Mang Uyat bari narima duit teh nyerengeh. Maksudna? Nya pantara ti sasarin atuh Ceheni mere duit ka kuring teh. Jih dasar nu sunjung maneh Mang Uyat dibere teh lain nuhun kalangan lewe ka kuring teh. Untung kuring keur soleh ieu. Lamun henteu dipurulitkeun tah ceuli teh. Sungguh teh lain ceuli poho. Cek Ceheni bari leos bae indit. Ari Mang Uyatna masih keneh ngajeng-jenang tong bari nampokeun ka Ceheni anu keur lempang. Aduh, moal naon kitu ujug-ujug mere duit ka aing Ceheni teh. Maksudna bisa buntutna. Yah, tapi moal meureun dari Ceheni mah teu munjung. Gerantos Mang Uyat tuluy maehna balik deui lempang ka tempat pagaweanna. Ari Cehenina masih keneh terus lempang, bari angkaribung ngajengjing balanjaan. Bari lempang teh hatena mah terus bae galecok. Cing hayang nyaho, bener teu omongan Haji Sobana teh. Aing ayeuna geus sodaqoh ieu ka Mang Uyat 15 perak. Cik dibalas teu ku Gusti Allah sabaraha kali tikal. Garantosna barang nyampe ka hiji parapatan, cedak Ceheni teh ujug-ujug katabrak. Si horeng katabrakna teh ku Nyimas Juliani teh anu kelumpat lantaran sieun ku dedemit walungan Cipulus teh. Kubrag, duana galubrak. Balanjaan anu dibawa ku Ceheni mawur. Kuak Ceheni bawa Nyimas Juliani sarua ngakuakna. Aduh, cek Ceheni. Aduh, tolong. Cek Nyimas Juliani. Duana sarua katepong goler. Bari nyara pengantarangna. Teu lila Ceheni hudang. Itu deui Nyimas Juliani. Barang sadar kana balanjaan anu mawur, Ceheni langsung bae ambak bari popolotot. Heh, Nyimas Juliani, make mata tuh adi lempang teh. Tah sia gantian barang balanjaan kami mawur kabeh tah, eueuh nu ka arah. Lamun teu digantian dilaporkeun sia ku kana berwajib. Cek Ceheni polotot bari mulak cangkeng. Ari Nyimas Julianina anu masih kena katampo sigan soak, malah sigan rek lompat deui. Atuh ku Ceheni teh langsung bae di halangan jalana. Kek rek mana maneh? Rek tanggung jawab moal eta. Gantian sok balanjaan kami. Tayang daporkeun ka balai ku kami. Cek Ceheni bari ngahalangan jalan. Hampura Ceheni, ieu kuringna keur kaburu. Aya jurig ieu, aya jurig. Geus engke diganti namanya. Cek Nyimas Juliani. Teu bisa. Ayeuna bukan mah kudu diganti ayeuna. Lamun teu bener kuring mah dilaporkeun kana berwajib. Cek Ceheni deui bari tetep menghalangan jalan. Nyimas Juliani seueul, tapi kulantaran keur sieun jeung sasah. Jadi cek pikir mahena waktu pikir ngalayanan Ceheni. Tulunya mah kot bae ngaluarkeun duit tina jero kutangna 2 lembar. Teu sadar duit anu dikaluarkeun teh 10 ribuan. Terus disodorkeun ka Ceheni. Yeuh Ceheni hop tah mere, hitung-hitung hajat meleg kami mah tah. Geus awas ka ditu ingkah ka ditu. Cek Nyimas Juliani. Atuh gap duit teh langsung ditampan ku Ceheni, bari minggir mere jalan. Nuhun pisan Nyimas, nuhun pisan. Lain teh tadi atuh Nyimas mah.
Meureun kuring teh moal ambak heula. Cek Nyi Heni bari ayeuna mah rada nyarenge. Ari Nyi Mas Julia ini nama langsung bae ngabecir lompat. Mendak sakedeung oge geus teu katempo. Heni masih kena sudah di serangan. Ret kana duit anu pamere Nyi Mas Juliani. Heni molong kaget. Lantaran mahena karek kapal si horeng duit teh 20.000. Patuh Heni teh menyebungah ka Cida. Ya Allah 20.000. Si horeng bener omongan Haji Sobana teh. Aing sodako 15 perak. Dia gagantina leuwih ti 1000 tikal. Nuhun Gusti, nuhun. Abdi rek sadokor deui pami kieu mah. Cek Heni bari nyuman duit. Cak urang tunda heula. Caturkeun kaayaan geus beuki beurang, panon poe beuki naek ka luhur. Haji Sobana anu rek niat nagih ka Mang Ocit masih kene ke leumpang. Begitu dur kadenge suara bedug lohor di masjid. Haji Sobana ngarandeugeureun. Alhamdulillah akhirul alamin. Kuning geus lohor. Aing teh mending salat lohor heula berjamaah di masjid. Gerentos Haji Sobana tuluy reog bae mengkol ka jalan anu arahna ka masjid. Sampai ke masjid, Haji Sobana terus kacai abdas, sub ke masjid. Katempon rek sholat berjamaah teh ngan aya sabaraha urang bae, diantarana palebe, Pak RT tua kampung, jeung sabaraha urang deui ka asup Mang Ocit, jalma anu rek ditagih teh ku Haji Sobana. Nempok itu Haji Sobana teh mending gogodeg bari ngurutan dada. Daripada mah main oge jarang sholat berjamaah di masjid teh. Lamaran aja teh palebe. Nah, beuki ka dieu teh asa beuki kosong bae anu berjamaah teh. Kuring masuk sedih nempok ieu teh. Cek Haji Sobana barang geus asup ka masjid. Oh, gitu geuning Pak Haji. Saribu keneh panginten di tempat badal malana. Tembak palebe. Ya, sigana mah kitu. Kuring mah bener-bener prihatin palebe. Ari digeroan ku Gusti Allah mah siga nu kaleket jalma teh. Coba nu ngageroana gegeden. Pasti paherika teh jalma teh. Bagaweana pasti langsung bae diculkeun lamun digeroan ku geden mah. Cek Haji Sobana. Mohon Pak Haji, ada nama aing ngagieunkeun eta teh. Da kewajiban urang atuh namina amal ma'ruf nahi munkar mah. Bener kitu palebe. Ke mah cuma ngajak ngariung jalma-jalma teh. Tah ayeuna mah da geus waktuna salat, sok komat. Cek Haji Sobana. Tuluy salah saurang anu nangtung terus komat. Sanggeus kitu mah kabehan katempo salat berjamaah. Palebe anu jadi imamna. Rengse sholat terus ngadaroa sampai karobana. Barang rek balubar digerowan heula ku Haji Sobana. Ulah waka balubar atuh. Cua ngarobrol heula agama mumpung aya waktu. Mumpung diberi waktu keneh hirup ku Gusti Allah. Lumayan sakedeung oge. Cek Haji Sobana. Atuh nu tadi narek kalaluar teh teu jaradi. Lantaran eueuh wani mumpang ngarek kana omongan Haji Sobana mah tuluy ngarariung heula. Teu lila kadenge Haji Sobana nyarita deui. Tah, kuring bunga hari kieu mah. Nya, urang teh hitung-hitung neangan ilmu. Dari neangan ilmu mah wajib kapan cek keterangan oge. Terus kuring sarengana moal ditanyaan ku Gusti Allah lantaran kuring teh boga ilmu yeuh saeutik-eutikeun mah. Cek Haji Sobana. Nu aya di dinya kabeh unggut-unggutan. Leres eta Pak Haji. Leres eta teh memang sakadahna kitu. Cek Pak RT. Sajen ngaminan omongan Pak RT, terus kadenge Haji Sobana nyarita deui. Wah, ayeuna kuring rek dicaritakeun perkara hiji hadis. Hadis anu aya hubunganna jeung hablum minanas. Nya ari maksudna mah hablum minanas teh nyaeta hubungan kepada urang. Kitu maksudna mah. Sumohon eta leres pisan. Kumaha teh Pak Haji? Tua kampung ilu ngomong. Tah, ieu patua. Oge kanu sanesna anu aya di dieu. Kuring mah yeuh moal bosan-bosan nyaritakeun perkara sodaqoh. Lantaran ari sodaqoh teh loba pisan keuntungan pikeun urang. Ulah boga pikiran omatnya lamun urang sodaqoh, urang bakal beak duit atau banda. Henteu kitu. Lantaran aya kateranganna dina agama oge. Cek Haji Sobana. Tah kitu. Ulah kapalang atuh Pak Haji. Kumaha tah katerangan tina perkara sodaqoh teh dina agama? Tanya tua kampung. Aduh, saya pertanyaan teh, patua. Ya, ambil urang parih apal. Lamun tina Al-Quran yeuh.
Aya salah siji ayat nyata dina surat Al-Baqarah ayat 271. Anu kieu artina teh, lamun maraneh sedekah ucara terang-terangan eta mangrupakeun hiji kahadean. Kitu deui lamun maraneh mere ka jalma fakir ku cara sasamunian. Eta sasamunian teh dina marena leuwih alus. Allah bakal ngahapus sakabeh dosa jeung kasalahan maraneh. Jeung Allah mah uninga kana naon bae anu dilakukeun ku maraneh. Tah kitu katerangan dina Quran teh. Eta teh surat Al-Baqarah ayat 271. Nu aya di dinya kabeh unggut-unggutan maraneh teu nyangka haji cobana anu tadina katelah pangbaragajulna si horeng jeung oge kana ilmu agamana mah. Keur kitu Mang Ocit ngacungkeun leunna nanya ka haji cobana, "Punten Pak Haji, abdi ge bade tumaros ieu teh." "Ya sok rek nanyakeun naon Mang Ocitna?" "Ya lamun kuring bisa ngajawab, nya ku kuring dijawab. Tapi lamun kuring teu nyaho mah wayah nameureun. Da kuring mah moal nyahoanan anu kuring teu nyaho mah." Tembal haji cobana, "Iya Pak Haji, anu bade diteruskeun teh pami perkawis hutang piutang aya kateranganan teu dina agama. Nya maksud teh upami dihubungkeun sareng sedekah kitu Pak Haji." Cek Mang Ocit, "Tah ieu pertanyaan alus deui ieu." "Kieu yeuh Mang Ocit, oge nu sanesna nya. Urang salaku jalma Islam. Ya al-Islam teh rahmatan lil alamin gitu. Kudu bisa ngalonggarkeun kana kasulitan batur atau kepada urang. Lantaran aya dina katerangan oge eta teh, lamun urang ngalapangkeun urusan batur, mereka mudahan maksudna mah kepada urang. Engke Gusti Allah oge bakal mereka mudahan oge ka urang ke di akhirat." Tah kitu salah sahiji katerangan agama teh. Upami katerangan hadisna atau Qur'ana aya Pak Haji, supados langsung jelas deui maksud teh. Aya teu hadis atau Qur'ana anu nerangkeun perkawis eta, perkawis hutang piutang anu intina mah kitu Pak Haji. Cek Mang Ocit deui bangun daria. Haji cobana ulang sakedeung sigana anu keur nginget-nginget tapi teu dilapok nyarita deui. "Kieu Mang Ocit aya katerangan dina hadisna yeuh anu diriwayatkeun ku Muslim. Sing saha bae anu mere karinganan ka jalma anu keur kasulitan ngalunasan hutang piutangna atau malah ngalunaskeun pisan hutang baturna, maka ku Allah engke dina poe perhitungan bakal dibere naungan atau perlindungan." Tah kitu hadisna teh anu diriwayatkeun ku Muslim. Cek haji cobana. Kabeh anu aya di dinya utamana mah Mang Ocit unggut-unggutan. "Tah bisi anu rek ditanyakeun deui kumaha sok?" Cek haji cobana deui. "Mana cek apa Pak Haji dina dinten ieu mah? Katos ada anu ditereskeun ke Pak Haji teh." "Ya syukur atuh ari kitu mah. Ya ayeuna mah bisi rek ari mah atau bisi aya pagawean keneh mah mangga. Sok balubar tina naon." Cek haji cobana. "Oh sumun atuh Pak Haji. Pami kitu mah abdi permios heula nya." "Muhun Pak Haji abdi gawe permios." "Ya sok kuring mah rek salat heula." "Mohon atuh Pak Haji, mangga. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Tembal haji cobana. Terus kabehana balubar tinggal haji cobana bae sorangan anu katempo keur salat sunat. Cag urang tunda deui. Ayeuna caturkeun kaayaan di pinggir walungan, katempo aya saurang jalma lalaki katelahna Mang Amu keur nagok bari ngaron nguseup. Harita geus leuwih ti sajam nungguan, useupna teh can aya keneh nu nyantrok. Mang Amu kesel gugulunuk. "Harap jadol teh. Nah hese teuing meunang lauk teh. Padahal mah di beulah dieu teh biasa loba lauk teh. Lauk beuntur mah mujair. Nah apa ieu hese teuing?" Cek Mang Amu gugulunuk sorangan. Mang Amu narik jejerna, tuluy diganti deupana, lung dialungkeun deui kana walungan. Srepet. Ayeuna mah langsung aya nu nyantrok. Mang Amu bungah. "Lah kadalah, meunang ayeuna mah yeuh." Cek Mang Amu bari langsung narik tali jejerna sakaligus. Tapi barang breh si horengan saukur keuyeub, Mang Amu gugulunuk deui bae. "Cia daul teh. Saukur keuyeub si horeng teh. Dasar satu munafik sia. Ari mata kahareup lompang kagigir." Cek Mang Amu bari ngalepaskeun keuyeub tina useupna, tuluy belewar dibabetkeun deui kana walungan. "Sugana kudu pindah sugan aing useupna." Pindahlah ka walungan Cipulus. Sugan bae di dinya mah loba lauk, masih cek batur suwil oge. Karena teuing aing teu percaya lah. Cek Mang Amu deui bari tuluy maresan deui jejerna leos indit.
Amu terus ka Tempo Leumpang mapayan walungan, beras akhirna mah anjau ka walungan Cipulus. Didinya kaayaan karasa meuni simpe, ngan saukur kadeng sora manuk racet patembalan. Mak Amu tuluy dongko deui di pinggir walungan. Dung ngalungkeun deui usupna ka tengah walungan. Si horeng didinya mah bener-bener lauk teh gampang, karek sakedeung oge geus langsung meunang sabaraha kali ngageriwil. Bari jeung laukna teh galede ongko. Tuh Mang Amu teh meuni bunga. Teh lah bener, gampang di dieu mah meunang lauk teh. Ari cek batur mah sungir. Iya, eta mah ami bae eueuh nguseup. Cek Mang Amu. Kur kitu ujug-ujug kadang sora awe anu tulung-tulungan siga anu keur kanyerian. Tolong. Tolong. Cek eta sora Mang Amu bener luas luak rieup. Ngan waktosna seep, ieu dongeng karangan pribados Kang Abung Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.